belum tahu semerih mu kieu mah Terus mau kumaha tuh sama tinggal ngahakan kahed. Kasih kowe madut tega bener rasaan hirupna teh. Cin nepugona kalau bang mana ieu teh Kemana we tuh hiup sih teh kawasan orang leuweung wae sih teh. Nam hayu ah kayak balikna orang nempo sawah nu nini urang. Saung ngomong maneh we kata-kata diurus ya. lah boro-boro ngurus saung cin memang orang lawa pigawean Kedua ieu we pampang nama mamang maneh teh. Bagus siap sia nu karena itu wae kudu dipasyakeun sih teh. Siap lah. Kalah kawe aprek-aprek kang kalawang ari meulem sampe di dieu. Lah dut bang aya ieu saung nu mamang si kawing geus we di dieu lah jauh ka leuweung mah capek lah. Sabodo teuing maneh nu ngajak. demi angel pisan dia masih kanan oge Sudah mana mek dibeuleum kana dipesekan kawas nu gering atuh sia mah. cin engke balikna anteur ngalongok sawah nini urang ka ditu yuk Mana yuk? Tadi mah tuh cin ulah apruk-aprukan ka ditu atuh lila deui aya apal di dieu mah. Tuh si kawing nu ngajakna ge dut. angsa daek atuh teh Kuy maneh pasti dititahnya nempo sawah nini maneh. aku urang di tita nempo sawah nu di ditu ka kasih mau cin ngajak ka dieu yuk Nah sia mah ka aing sia mah. kapan heuh sia nu ngajakna we ka dieu Torek cai mah di saung urang we teu kudu jauh-jauh ka mamang si Kowi. Pan tadina mah coba ulin sia teh jadi coba ngopi di dieu ya. ari kitu maneh mau kopi nanya cin Nya mawa tuh aing mah matak wani na harcai oge. Ir maneh geus bayaran sugan ti Mang Ajo. cin maneh geus bayaran ti Mang Ajo buruh babat aing mah acan bayaran cin Karek mere sawareh Mang Ajo ge eta ka urang da karek beres ngajual cabe cenah. duh urang burit kudu ka imah Mang Ajo meureun pura-pura ulin we ka ditu me urang dibayar Coba nih ulin ka ditu sugan mereka ka maneh atuh. soalnya yang cobaan hayu Haripet maneh kana bayaran mah jiga nu waras wae gawena. aing mah rapi teh gawe di kebon oge tempo we ku maneh jeung Bagus ya mah karek itu lagi sok garandeng. Atuh da si Kowi mah goreng san ada cin. udah sia mangajajal kenapa gawean aing teh sia dut lah Lain ngajajal ieu mah heueuh we atuh. Mun mama geus sia na raya naon atuh kehet. maneh juga lain orang kampung wae cing tang hurungkeun sia nih heseun kitu teh da Gua meneh hese hurung, pokoknya cuma aing ya nih hese ieu ka terjeding hese hurung niupan ieu.
Terus yang ini loba-loba teh suami jejal-jejal atau mal hurung ali jejalkeun mah. Anu panameh teres eta mah teres saheng saina aing geus teu kuat hayang ngopi. Terus yang masih nucan hurung eta alus kat dijejal-jejal gitu ka jero tuh. Hurung kumaha eta suluhna. Panameh cai saheng gitu tales asak situ jadi ngopi ongko gitu ngadar tales ongko. Tah, we ada di saung tetanen teh kieu euy cangkir nyampak teko aya tinggal tinggal make gitu tah. Ya engke bagian gegerohna ieu. Bobogana satu. Kalah barudak balik ya orang ka Mang Ajo layap. Naon itu dut ka ditu ka Mang Ajo maneh? Kan tadi geus ngabedakeun lauk sugan we atuh minta goreng mah. Mane haripet cenah kana hakaneun teh sia modot. Atuh da Mang Ajo mata rame here itu udah kudu disampeurkeun. Sia masuk udon gitu kalakuan teh buat engke mah nganterkeun sia teh ka imah maneh mere Mang Ajo. Lah, Mang Ajo koret-koret gitu di mana teuing cin. Pohara sia madut. Dunungan teh kitu gitu-gitu teh dunungan sia teh tut. Oh, sia teh hayang meuli bako hayang meuli kopi teh nanti saha mun nanti Mang Ajo masih teu buburu ka Mang Ajo. Eta mah kagawean atuh masing madang ge wajar tuh ari kitu mah. Dimana atuh nu teu kagawean Mang Ajo burabere. Ieu ku aing bejakeun sia ka Mang Ajo. Oh, sia sok ngaleleungit kehed sia teh. Lah, jar wae da urang mah bukti tuh. Eta tangkal sampo beak dipipireun ku saha sia teh kumaneh sia teh kehed. Ngaleleungit we ka Mang Ajo teh. Ku Bagong kehed eta mah lain ku aing. Ngan sesana diala kumaneh itu sia Bagong lain. Uyuhan sa sampo sa Bagong dihakan geus dut teh. Padahal teuing da teu dibeuweung ku Bagong lagi. Teu kuat malam ieu na ngaran teh malam. Haleuis hayo gulang gaper. Ah batan nu teu marang madang tuh da. Kudadut pihak kanan di lembur mana anda ya tidak ibaratkan nu kieu belum sampai jeung belum tales. Bewi orang cin nitah gawe deui itu di ditu di lembur. Atuh erek nya maneh ka ditu eta sadut. Nyaho ari di lembur gede teh sok teu betasan. Yang geus cicing atuh di dieu ka mana tuh? Da ai teh digawean da teu butuh atuh wi. Geus eta gawean teh kudu protes ieu teh. Cina ya can ngagolak wae cing ini lapisan. Nah, lapisanan mending geus teu kuat. Atuh kahurung seuneuna lain digulak ka perkot ekona. Malah bong can sia mah hirup teh wi. Atuh aing teh geus teu kuat pisan hayang nginum cin ya. Oh, tuh we atuh setena pancuran atuh hayang nginum mah. Hayang ngopi aling nginum. Tare semerih mu kieu mah Cerih mun kumaha tuh sama tinggal ngahakan kahed. ya akan kumade kalau tulungan aing tuh hari deung kieu yang hakan ya Pas bogo maneh ngadahar nu kitu. sia tengah hakan deui. Geus puguh si sadut masih teh kaburuan lagi kalandangan begu. Geus pamali kana dahareun teh. Pancek paneh nah jadi ka aing sia teh. Mama geus sia teh keur barang hakan mah hayo nyang-nyong sia teh.
teh mang baralik lah ang nempo sawanu ini orang tuh geus kaburu burit mantan. Kabina-bina tuh yang atuh panas saya kali pasekan yo. Lah si kowe madut tega bener rasaan hirupna teh. Oh, pokoknya aing kakarenyat itu. Balik ah. Ayo, Nah, ya betul lah.